Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa niwada. Ieu mah khusus doa. Jika halal saksi amrun doyikun dimana ente ka hiji jelema perkara anu rupek nu sulit, kasulitan dunia, kasulitan agama, pokona mah loba kasulitan lah mun ditafsir mah kreditan hayang gerak kabayar di pabrik kayak ulah digusar geser kecuali ditaekeun jabatan anak kitu kene ngawarung ulang nombokan nu encan laku supaya laku eta kan kasulitan can laku ge sarua bae umur geus 40 tahun jana aya nu negor-negor sarua ge sulit gede bae lobalah kasulitan teh anak teu narurut sulit jasa luar biasa hayang kawin deui nu kolot galak iya jadi dua pohara jasa ieu mah loba kasulitan maka yaqbiku asabi ayatihil yumna kepelkeun ramo nu katuhu nalika mulai ngadoa kepelkeun ieu teh ieu mah ulah sabeula bae nu katuhu engke dibuka sumayab tahuha bi kalimatillah haula wala quwata illa billahil aliyil pas macalah haulana buka duana ya Allahumma laka ipet perepkeun teh asal ulah aya musuh di hari mun aya musuh pajar nang tangan nih api asana musuh geus geus Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla tabukat wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendek doana tapi ialah doa nusuk dilanggengkeun dibaca ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kangjeng Nabi Khadir di mana-mana endek ngayakeun hiji perkara kayani endek nyokot hiji dangdaunan di gunung misalnya. Nyanana di dieu dek dicokot salak di gunung santri. Bila perlu jeung jelema-jelemana iya dibaca doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahi lak ayat desa dek nyokot daun di hiji gunung baca ku Kangjeng Nabi Khadir tek hayang emas loba ku ari emas tai doa teh luar biasa nuku kula kadenge hiji guru kula di Garut ngalanggengkeun ieu ju kitu di Jawa nu kadenge ieu isuk jeung sore almarhum abah kula mah dibacana isya nya mah jeung sok subuh Gila langgeng ya mah aya bae Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil wa
ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله يا أرحمار. Termasuk tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh selalu ngalangkan doanya. Meme entas maca Allahumma ya man lahu Allahumma kitu subhanaman la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samun wa ya man la tubtiluhul masail wa ya man la yubrimuhu ilahul mulihin azikni ya Allah azikni ya Allah azikni ya Allah barda afika wa halawata ma'rifatik. Eta doa ti Kangjeng Nabi Qadir dilanggeungkeun ku tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, maka anjeunna nyarita babari cenah hayang kapangijeng Kangjeng Nabi Qadir mah ieu bae baca cik tuan Syekh. Ayo Allahumma ya man lahu Allah subhanaman la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail. Malu aka ditulis semua heulana. Tenang we heula atuh hiji-hiji. Aduh. Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir. Doana ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir. Ya latifan fawqa kulli latif utub fi jami umuri kulliha wa raddini kama uhibbu fi dunyaya wa akhirati ya man la yushghiluhu syatata. Doa Tuhan Syekh eta teh mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir langgengkeun isuk jeung sore. Itungtungna ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj. Jadi ieu mah mere tungtungna bae. Ulah ka jeung nu awal-awal. Tungtungna ge geus pohara jasa. Ditungtungna bae heula nya ta ieu ke jeung ayatna nu kamari. Ayat nama akur jeung nu kamari padahal sok dibaca mana ya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaskallahu bi khairin fala radda li fadlih. Terus aditu tungtung ieu bae urang mun pendek bae sesuai jeung otak urang. Otak urang mun dibere panjang-panjang teh aju lain ngadoa kesol. Ngariung bae aju kiaina ngadoana panjang ditaringgalkeun. Sialah berkat teu sabaraha puyeng aing. Geus moal beres eta ieu babarengan jeung anu teu beuki ibadah ulah loba-loba babacaanna. Sebab naon lain maca endah nang tangan. Sok geura kiai ngariung maca tasbihna maca kulhuna 100. Maca zikirna 1000 terus jeung sajaban-sajaban nya geus culak cileuk bae berkatna sakumaha sih panjang amat bacaan jadi nya nama ukuranna ukuran berkat. Atuh sing laleos ge bakal kiai-kiai nyana-nyana bila perlu saingan kiai kena babacaan atunya na mengaroko bae ngopi. Cek kiai teh heuy ka dieu wah panjang teuing tesatan nu salah kiai ulah panjang-panjang kiai mah jeung nu bodoh mah bila perlu geus teu kudu dibaca dibagi kan geus beres jeung nu bodoh tak kos kitu biasa. Oh ieu mangadoa ti mimiti diangkat datang ka dikahandapkeun deui diangkat deui dikahandapkeun deui can geus keneh bae. Eta kudaekan deui nalar doana kiai. Teu bagus tetep bae doa jang umum jeung jang doa jang sorangan mah atuh beda. Ente kieu mah talalar ku kabehan lantaran ieu mah terus dibaraca ku para sholihin ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus ujung-ujung nama keur urang darurat baca dimaksud keur teu daruratna tabarruk
ngalap barokah ieu doa nu sok dibaraca ku jelema-jelema guleledek nu geus darekeut ka Allah Subhanahu wa taala. Mustika ieu teh doa pohara nu saeuneuna. Bener mah babacaan doa para wali mah tilok panjang-panjang tilok. Iker mapatkeun teh tilok panjang-panjang saya cukup sakit. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju. Ya Allah tetep ka Gusti ari sadaya puji sadayana nu Gusti wa minkal faraju jeung eta ti Gusti kabungahan, kauntungan, kajembaran, kabahagiaan. Atu wa ilaikal mustaka ka Gusti wungkul tempat cacarita mah jeung tempat caritakeun isi kandungan hati curhat. Mustaka tempat curhat. Wabikal mustanjing ke Gusti wungkul tempat pitulung Gusti mah paranti na sok nulungan teu eueuh nu bisa nulungan iwati Gusti. Ai abdi mah atuh sadaya-daya nyangakeun teu daya teu upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Abdi nyuhunkeun pitulung atuh ka Gusti atas karusakan nu aya di abdi, kadaruratan nu aya di abdi, karugian nu aya di abdi, kasempitan pasadin bina teh naon bae teh mah atuh kreditan nu aya di abdi Gusti, karugian ngawarung nu aya di abdi pasadin pina can laku abdi teh pasadin pina. Jadi tahnyunkeun pitulung maka Gusti asal atas karusakan, kamadaratan, kasempitan nu aya di abdi. Wa nasaluka jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti salaha amrina kana kapatutan urusan abdi supaya rarapih kulihi urusanna kabeh bae Gusti lah. Urusan leutik, urusan gede dunia jeung akhiratna pan Gusti ba anu maha arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Bagus jasa ieu teh doa masyaallah talar baca geus urang mah sore isuk baca unggal mantep salat teh geus baca bae ieu bae geus kadenge ku batur eta mah mang haji macana doa eta bae resep jasa aing horeng ngan ieu-ieuna nu boga. Eueuh masalah geus ieu ngaji 3 tahun 4 tahun dibere ieu doang hiji cek kana. Geus ieu bae tah ieu dua puara jasa. Kadenge ku urang guru-guru urang ahli Allah ieu bae ieu teh ditempelkeun bae doa ieu mah. Adapun ke doa-doa khusus lain doa khusus doa-doa nu tadi ke insyaallah kukula iraha waktu nu tepat ditulis